Halo guys, ayeuna urang deuk ngobrol santai jeung Mang Dede. Jabat tangan heula dong. Aduh, sampura ya. Kopi teh tabur. Aduh. Launan nafsu amat. Kumaha kabarna ieu? Saha? Jake ireng. Gunung balik aing ieu. Ulah. Karena Jaka ireng. Pan. Emosi banget. Kalmet. Kopi lagi. Cuma kesuting sih. Jadi Tawaran kencan ya. Belikan ge tawaran, Met. Tawaran. Mang, ngopi, Mang. Neklan Mang Dede dia. Apa, Met? Bunga. Sina gerak naik ka dia nek naon. Aduh, nya. Orang balik di ka topik kadinya balik dia. Iya. Mang Didin, kumaha kabarna? Aing. Alhamdulillah. Naon? Hah? Naon? Sedang lah sakieu mah. Bener dah. Coba kedeula dipandang kurang. Ih. Tapi ireng kayaknya basinya. Ye. Cek sia ireng ge. Batur. Cek batur. Beli swimming. Parah geng. Nah, itu tuh. Kabar kumaha Mang Didin? Alhamdulillah. Keseharian kumaha Mang Didin? Sarian sa. Mang Didin. Oh. Nyin emosi amat sih. Sing jelas. Oh, sing jelas kumaha? Nanyana. Oh, keseharian Mang Didin naon bae? Memet nyaho sih motoran, muter-muter. Atuh keseharian aing mah Met ayeuna ya atuh biasa bae udang hes atuh. Mandi gitunya, gosok gigi, sasabun. Gitu lah. Beres mandi sarapan. Oh, Doh gitu be. itu lah. Gimana ini? Aing mah nanya serius. Sia kumaha seharian? Jawab bener. Sabar. Emosi bae. Sabar. Aja aing mau kita aja deh ya. Balik ya. Ya betul bener itu lah. Aduh. Enggak. Ulah sok ambek anjir ngemet. Ayolah tambahan mas. Jalan. Sorry. Oh. Ulah emosian gitu. Topik met. Topik. Itu kabeh keseharian Mang Didin naon bae gitu. Tina bidang naon heula keseharianna. Boleh bae mah. Teh bidang naon di bae asana? Belah mah jawab nya. Kayak ku memet diteruskeun. Aduh. Bidang kesibukanna, keur santaina gitu Mang Didin. Kesibukan mah tuh Mang Didin malah biasa bae. Tunggal poe jam berenang kadang di lembur, kadang ka lembur batur. Gitu be lah. Kalbur batur naon? Kalbur batur. Ada tanya tak kalbur batur. Aduh, nganjang naon, Met? Ih, Tas ya. ye. Jangan. Nganjang. Ada ya, guys? Ayo nganjang yuk. Kamera. Kayak japri. Oh, japri. Lembur mana nu herang? Kesibukanna kadang di lembur, kadang lembur batur. Kalau lembur batur naon memang? Aduh, biasa bae ka lembur batur mah urang injeuna mah. Atuh ceurik mang lah, biasa be ngomong he. Niat tujuan silaturahmi bae Oh, gitu. alhamdulillah. Karena atuh di samping eta atuh ya disebut usaha ya usaha. Ulah. Pulang balik. Bener ento. Ih, oi. Entok. Tapi kan aing grogi ya, ayeuna di shooting di. Salah nih kopi urang tadi emang. Buat aja mah. Kopi urang kopi Mang Didin. Sing nginum ieu tadi. Iya. Belah mana sih tadi ya? Oh, keseharian mah kuli lah biasa. Oh, kuli Mang Didin. Oh, kuli. Ayo nanya nanti. Syuting enggak. Alasan Oh. Ih, Host nage gugup, bos. Udah. Urang rada grogi teh nya jeung Mang Didin. Bener, Biasa emang ngomong nastak sengor teh ya, imah lemah lembut teh ya. Saha? Jadi urang teh cimataan bae teh tahan iki mah he. Ih, lebay. Lebay nih gitu. Heeh. Ih, asilo, men. Oh, Cahaya. kajeuleu.
Mang Didin cahaya tuh Mang Didin tukang jeula. Orang goblok sama. Tukang jeula semua namanya. Ngobrol jeung saha aja nah. Raba-raba bae urang bae pecahan ge. Setunya hamil yang make jaket. Mang Didin kan ilo selain to ilo syuting ya. Tim Kodel Ciwaho Mang Didin. Orang rek nanya kesan-kesana di syuting teh manis pahitna gitulah Mang Didin. Minta diperjelaskan. Itu nyambung kan? Orang itu nyambung Aing sampai menyender gitu aing nanya kumaha ya aing. Ngajawabna naon? Oh, di syuting teh manisna kumaha? Manis eta mah. So topik dia lagi. Ini. Aing kudu penonton, gara-gara si aing kudu asup. Aing topik dia lebih akan dia. Kelemet. Coba melotot tenang bae mun di mah sieun aing. Ya nusok mamangna si Sandil teh nya. Si Bejo. Oh, emang Bejo. Bejo. Elek memet. Ul ngeleh di Didin. Didin. Euy. Iya, sadil. Didin. Euy, cek aing di dia, aing di dia. Cager mah ngampura. Astagfirullahaladzim. Ieu mah pada dasarna Mang Didin mah memang orang asli sebenarnya mah. asli. Lamun nurutkeun ti kolot ya, Mang Didin, bapana eta jeung bapak orang ngopi lah Mang. Naon? Hello banget. Aduh. Beak boy. Mang Didin mah memang asli orang sebenarnya mah. Bong. Jadi hubungan kolot teh masih hubungan darah lah gitu. Darah naon? Darah kotok mah. Kumaha Mang Didin? Astagfirullahaladzim, sakabal amat teh telok aya dieu nya. Tapi ngeunaheun di kikianan. Bener gitu. Kumaha dia, kumaha? Geus kebal urang tara panggil, masyaallah. Lah kamari panggil, kamari lah sepong. Si bagian tuh Atuh mainan memanggil ka urang tapi urang mau bisa manggil aja lu. Udah teh ulah diledekan bae karunya. Aing oleh di bae meh. Mang Didin, Oi. hampuranya ya. Henteu Terus ngerepotkeun nuhun, geus bisa datang ka dia. Enggak sih ya balik. Geus balik. Itu pintuna tuh. Lawak ka urang cananya naon. Aja nanya. Lain kos ending bae yo. Ai kabar mah sehat barennya. Alhamdulillah. Ai gering mama di dia pasti di rumah sakit favorit orang dia teh. Kodang. Itu sehat mah bener. Mang Didin, kuari kesibukanna naon bae Mang Didin mah? Kuari. Heeh. Ih, tadi ditanya ku si Memet. Si Memet betul benar nanya. Oke. Kuari sibuk naon cenah? Atuh kadang kuli lah biasanya, atuh kadang kerjualan-jualan. Jualan cau, jualan nangka. buah-buahan, bidang buah-buahan. Atuh aya manggis, manggu gitu. Mantap ya. Berduk toh. Hah? Sahabat yang butuh buah silakan hubungi Memet. Tepuk tangan. Aturan aing menang cuan cenah ya bener. Si Memet teh jeung Mang Didin. Alhamdulillah berarti selain ti ieu Mang Didin boga kesibukan lainnya, nya dagang buah gitu, dagang naon gitu nya. Nah, bisa di lah istilah nama ikhtiar be, Benar, itu namanya. Oh, benar lalaki mapan harga dirina bekerja nyamangnya. Cek Mang Sandil ya. Cek Mang Didin tadi. Kan ikhtiar karo bae. Ieu Mang Didin yo, kan lamun urang nyen konten ye, Yang konten. nyen film biasa gitu. Oh. Sok loba ye penonton. Mana Mang Didin? Mana Mang Didin? Mana Mang Didin? Emang loba nu nanya aing. Orang mah tilep-nyelep film tapi Macan macan. bohong sih ya. Tanya Macan komen. Sok abe eta tiluan nu komen. Mana Mang Didin cenah. Mana Mang Didin? Mana Mang Didin? Mang Didin mana? Eta tiluan nu komen. Eta kene padahal nu komen. Jawaban tara. Tilok lah nek nanti jawab. Makanya kuari Mang Didin jelaskeun. Alhamdulillah. Kita ombel ieu nya. Aing rada ieu. Makanya kuari Mang Didin jelaskeun ya. Mang Didin ka mana? Mang Didin ka mana? Mangga silahkan jelaskeun. Eta kan penonton loba sok nanya Mang Didin mana? Mang Didin mana? Mang Didin mana? Cenah. Ayo. Di semenjak keluar ti kodel gitu. Mohon si semenjak ti keluar ti kodel coba. Mangga. Liwat bae nya sia teh bangke dengan emosi aing sumpah ti tadi. Aing keur nanya serius liwat. Awas pengen liwat sekali deui. Sabar deh. Engap met. Jawab. Jawab Bang Didin. Jawab lah Bang. Bang, ya. Lo jawab Bang. Di semenjak
kalau arti kodel pamitan episode terakhirnya. Mohon. Episode. Nyaho aing lah pokoknya macana gitu be. Episode terakhir Mang Didin gawe ke Jakarta. Ka Jakarta. Bawa iya nya anu di TikToknya. Pasti orang yang Jakarta sih. Iya bener. Pertama mah angkat eta numpak mobil. Terus Wow. tumpak nu panjang. Oh, tumpak kereta, mantas tumpak mobil teh, tumpak kereta. Tapi orang nanya tapi kiban. Ke Jakarta. Iya bakal. Menang beberapa bulan Mang Didin balik di Kalembur nya. Anu akhirna di lembur nya teu boga pagawean deui anu pada akhirna nyenangan ieu bae bubuahan gitu keur aya bubuahan keur aya sayuran gitu bae lah. Jadi alhamdulillahnya sehari-hari mah kegiatan mayanya. Tah, Nu penting aya aktivitas bae lah. Nah, iya penonton sok loba ya. Coba undang Mang Didin, ajak main. Yo, kuaria kurang tanya ke Mang Didin. Mang Didin iraha bisa main jeung urang. Waktuna ayo. Jawab kuaria. Kurang tadi undang be. Jak sangkat pan batur mah iya nu komen. Sombong cenah mohokeun Mang Didin atau kieu gitu. Ya, kuari boga waktuna iraha. Silahkan dijawab. Sarunya si Benjo. Benjo baturan. Irahanya. Pokoknya mah intina doakeun bae Mang Didin nya. Amin. Doakeun ku kabehan urang. Doakeun selalu. Supaya bisa ngahiji deui. Gitu. Bisa. Rokok Mang. Isin. Sok isinan. Sok isinan ngerokok mang, ngerokok. Ngerokok mang. Sok isinan lah. Sok isinkeun. Ngerokok. Ayo rahayu bisa ilu syuting di urang ya. Coba penonton kangen. Din ngomet kangen ya aduh, geus teu kawa ya. Hang ledek. Ayo waktuna ya. Ledek jaka ireng. Di waktu irahnya. Mau di waktu-waktu deket ayeuna moal ka bisa meureun nya. Moal ka bisa. Insyaallah tapi Berarti isuknya? hah? Isuk berarti. Bukannya. Isi per minggu. Tukang buah ya di pasar. Tukang sayur ya di pasar. Da kalasanan deui. Ayo, naon deui? Mat. Jawab. Ongko bisa waktu-waktu dekat, berarti isukan. Isuk. Aing. Ulah ka minggu-minggu ayeuna, ulah ka bulan-bulan ayeuna. Tahun minggu ayeuna mah Oke. Pokoknya ka penonton sabar soalnya nya. lainna naon deal. Ieu kikiran bage ngadarek deh ieu nulun kamera yo. Masyaallah. Setrum lain. Musik setrum doang yang ngadarek deh. Perasaan dua kabel lah ieu nya. Ngadarek deh ya. Nah, yang penonton anu sok nanya ke Mang Didin jawabannya langsung ti Mang Didinnya. Jadi bisa syuting tapi itu dalam waktu dekat gitu Mang. Insyaallah bisa dikira. Tapi pastinya Asli ulah sampai ento. pastinya sampai ento. Soalnya lain penonton nu kangen, urang ge kangen. Kangen. Tapi bohong. Bercanda. Nek aing. Bang Pandurang mah dulur ya. Mang dulur mang dulur. Dulur urang mah kieu. Dulur. Mang gelas Mang. Hah? Gelas Oh, aya kopian kene. Ya meh sok kopina. Emang saya kangen. Ayo. Aing ditanya dia aja. Kalau kudung, emang aing tuh mikir nanya. Mikir lah aing mang tuh kawawa. Pertanyaan lagi aduh aing mah. Jadi insyaallah lah dalam waktu dekat ke Mang Didin bisa ilu syuting di urangnya. Minta doana be ka sadayana mudah-mudahan aya waktuna. Urang bisa ngonten di Mang. Soalnya kieu lamun ku urang di kabaran, wah minggu isuk urang syuting. Kayak pasti penonton kumanya. Ngarep-ngarep. Eta karun kita nu tiluan tah ngarep-ngarep. Orang bisa meleset ya kan. Namana ngaran jelema hirup ya kan. Betul. Aya nu teu jager teh pan urang. Benar. Gitu. Bisa aya keperluan ngadadak teh nya. Tah eta kolot tidinya tah kudu kurang contoh tah omongan kolot. Ngarep Mang. Isin bae ih. Lu sini urang ge. Halus ge yang balik ke nya. Loba amat bawaan dah. Lu kabalik ke deun. Haliu bae bawaan nih. Kela yo kabalik ke deun. Orang resep. Hah? Momen syuting. Nah, Ke momen syuting. momen syuting ya anu paling berkesan bagi Mang Didin. Kira-kira eta keur adegan naon? Lah aya ceritana besi aya judulna besi poho. Kira-kira adegan naon ya? Anu paling berkesan gitu sampai kuari ka Mang Didin. Anu paling terkesan syuting eta di episode terakhir. Mengharukan. Mengharu eta masyaallah.
Cimatan beneran tak? Beneran itu mah bos. Beneran Cimatan. Kabawakeun ieu nya. Lain eta sepatu aya. Kamarangan beureun sepatuna Cimatan. Kaseureun. Mang Deden tega. Hah? Deden keluar pas bejo masuk. Jo, kadi ge nanyana. Oh, tadi Jo. Pas lagi sayang-sayangnya. Itu juga masuk ya. Hari teh si Benjo keur teu bisa ieu syutingnya. Beberapa episode terus sakalina si Benjo bisa syuting, Mang Didin pamit. Pamit. Pas eta, momen pas. Sebenarnya mah tuker eta. Si Benjo nu lanjut, apa Mang Didin nu lanjut. Pintip-pip. Bohong nih kayak Pajar Penonton. Oh gitu cenah. Ento bohong. Mah bercanda. Bercanda ieu mah bercanda. Canda. Berarti pas episode terakhir Mang Didin pamit, eta nu paling berkesan. Oh. Sedih gitu karasa apa kumaha. Haru. Haru gitu. Terharunya. Terharu. Senyaun teh terharu. Eta nu suku sok atijak di Belum. Bau berarti eta momen nu paling berkesan gitu selama syuting emangnya. Mantap oke Mang Didin kesan-kesan mah. Momen-momen haru cenah pas terakhir syuting. Ulah ceurik di leunggeus-meunggeus bae jangan. Urang mah karakter haruna kuari Mang bener. Eta film parang kabel tayang tapi lamun jeulah tayang eta masyaallah gitu. Cik nama katijak sekolah. Katijak ku aing. Oh. Tan ku batur. Mun katijak ku batur mah nya. Katijak ku aing gitu tah. Mang kalau mang sepak aja lu. Oh ya. Kejaga sedeuna. Karunya ieu kamera. Isono gede geus diputer-puter ku kameramen di tadi. Sebenang tidak fokus. Menang ngarok komet. Oke. Ngarok memang Yang bebas. ngarok siapa ge? Ayo. Ira dag. Kenalan lah ieu mah teh ieu. Beak padahal marokona. Berarti Mang Didin awas kira ngarok lah. Rokok siapa? Kesan-kesan aku mah ya selama Mang Didin gabung. Cerita awal ya, urang poho cenanya ya. Cerita naon? Awalnya Mang Didin bisa diajak gabung ku budak syuting teh. Tina naon gitu maksudna? Apakah tina kebodohan? Lamun urang jujur, di sutradara ngomong ke urang. Bodoh cenah begitu urang cenah. Benar urang mah teh mau ngomong sutradara. Begitu bodoh ya cenah. Cocok ya cenah. Oh, bloon cenah. Ih beget bloon cenah ya. Entu dikieun lho tok. Sabeula aing malam ieu lah. Kan batur masuk dikieun ya. Eta manto. Wah, ieu bodoh ya. Sama sia jauhkeun si Keker. Wah, blon ieu keluar engke. Eta langsung aja lamun Mang Didin ya. Awalna kumaha cerita awalnya bisa gabung jeung tim Kodel Cua kitu nyin konten. Awal mulana keur dagang somai. Awal mulana. Dagang somai. Dagang somai. Oh, jauh dak bisa dagang baru syuting batur mah. Ih. Mantap. Multi talent. Cek aing gitu ge. Aing kan somai nabi apa hari teh. Tabur. Adegan suami syuting tabur gawe. Wah, kok langsung dipecat ku bos tau. Aing kan somai saya biak Din cenah. Orang tabur deui. Dagang na amat tabur mah. Kadian meureun. Eta Mang Didin keluar jam mendagang jam 12 nya. Oh. Keluar. Kota bari dagang baru syuting gitu, Jam Bang. hiji sebalik. Ngeunaheun amat dagangan sajamnya. TRL lah. Oh, tabur bae. Kamu di jalan raya mah cepet dagangna. Turun mah tengah jalan pulang balik. Orang gua ditabrak. Tips bagi pedagang pemula. Kalau pusing-pusing dagang nyari pelanggan, jangan jalan nu bagus, turun gerobak tengah jalan omang. Ulah teh mah. Jeleupkeun bae katabrak. Wah, dagangan aing gitu. Aing garak mulai gitu di dagangan aing geus beak. Dagangan pihak gerobak anggeus sama. Aduh, aing berarti tidak dagang somai tanya, ilu-ilu syuting jeung budak teh hari teh. Pertama milu syuting keur dagang somai. Terus di minta waktunya hari tanya ke acara nanti episode lain Kodel Cua hari ta lain Anu inya. Nu hiji deui lain. Oh, Coba TV-nya. kaca TV-nya. TV, Oh, kaca TV. CD-nya mulai nanya. Terus bisa maksudnya kan lamun syuting gitu tuh bisa ieu kudu aya namun cek bahasa Korea teh chemistry-nya. Mang Didin kan hari tanggeus cocok jasa jeung si Benjo bener be kos bapak kalau teu incu teh lain mun urang kan mamang jeung alo teu beda jauh lamun ieu kan bapak kalau teu incu ongko beda jauh tapi klop teh kitu kumaha tah Mang bisa gitu Mang Bapak kolot mah rada bisa maksudnya bisa ngabangun eta kumaha tah jeung si Benjo
Adupan eta mah beureun tergantung nya. Oh, arahan gitu. Orang cara kumaha. Kangen tuh si Bejo, Bang Didin. Entah lah si Benjo mah. Kangen asup si Bejo. Itu kangen. Kalau kieu. Asup. Kangen tuh. Tadi nama dek tempat kieu. Lain aing ledekan bae. Tadi lagi Mang Didin gitu. Nek itu tah. Turun dari tadi. Bang yo, bang. Terus kangen ka saha Mang Didin? Hah? Kangen ka saha? Seluruh keluarga Kodel Jawa mah kabeh kangen. Si kangen. Aing mah pan keur hareuta asup Bang Didin geus eueuh lah. Aya lah. Bintang tamu karena game. Oh, bintang tamunya? Masih bintang tamu. Bintang tamu. Sia nu jadi Wari kan. Oh. bintang tamu. Bener episode. Bintang tamu kene jeung pemain. Eta lamun di akhir teh aya pemain tadi. Oh. Padahal nu bintang tamu asli nama. Bener. Kaget beneran bos. Ngalieur. Berarti Mang ngopi dia. ngopi lanjut, Mang. Bahagianya lain maksudnya senangnya Mangnya. Senang. Alhamdulillah bisa diundang ku Kodel Jawa. Alhamdulillah gitu Ngobrol-ngobrol di tengah ngopi. Tadi nama gua Mang Kodel. Asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya incuna ya. Salaman lah. Rusak demi lu. Ngerusak. Dia. Ke mana Mang Didin? Balik. Hampura Bejo tadi mantas ngalancong. Aduh, kemana? Benjong anjang Mang, benjong anjang ye. Kak Cipete. Anu lu basi kieu teh ya. Si Bejo gak lucu. Si Bejo gak lucu. Jangan angges padahal Mang lucu. Geus lucu. Sabar dulu. Siapa emang nanya ceweknya dibully bae. Mulai ulah. Mang Didin. Mana ngoceplok bae, Mang Didin keluar be. Kamemet mah kitu. Ya, digalakkan bae ku Cimet. Bang Didin inget. Bang Didin apurannya. Mang Didin inget tuh film nu Bang Didin ngegelutkeun si Bejo jeung si Memet. Nah, eta. Ingat tuh. Ada kan aku mah. Coba adegan inget kira tuh kok. Ayo Jo, saya pasti menang. Bari kiki. Di sawah. Betulna kangen teh ka Bejo. Embung imang disuruh. Cerik. Lah katincak ya. Betulna iraha main deui. Hah? Iraha main deui. Main karet, main gambar. Keluar yuk. Naon ya keluar naon. Naon keluar. Naon. Ngabaso. Seri deal. Eta anu keur Mang Didin dina adegan ngagelutkeun si Benjo teh pan. Si Benjo hari teh sieun cuma gara-gara motivasi tadi Mang. Ayo Jo, saya pasti menang. Ayo sama dia terus terang bae ka baturan ngadukung bae. Ajan gelut kayak gitu. Aku teh gelut pisakeun dak. Aing boga mamang kiamat teh. Bener gelut didukung. Bukan lagi ngerasana kitu bae boga ngomong calang bae. Leungit aya nu calangna beres. Kalau aya di kos kieu. Parah deh. Berarti Mang Didin calang udah sih. Aya mah di mana calang. Naon? Cuma separo. Saparo deal. Seuri ge. Beak suara. Lucu karena kepala lucu. Karena kepala lucu kan. Karena kepala lucu bener kepala lucu. Ayo Jo. Saya pasti menang Jo. Orang inget teh Mang sumpah be, lucu teh lucu. Cuma ini nih bisa gabung. Enggak harus gabung lah. Minimal jadi bintang. Gedeng Jo, sedia aing nulis ya. Kira gabung lah. Ih, tadi Maksudnya gabung sih, maksudnya bisa jadi bintang tamu. Bintang Soalnya kan iya. loba ya anu nanya ke Mang Didin. lah tadi ngasih tanya gua Mang Sandil. Atau kan Nya, penyanyi mana kedua deh? lah. Hah? Ke di luar kene. Atuh kayak diputer, Pak. No, ada diputer. Nah, tonton be. Tonton, subscribe, dan nuncanya. Hayang nyaho langsung. Iya resep ya. Hayang nyaho langsung. Oh, kayak bae doakeun bae. Betulna sok merasa rindu henteu. Rindu. Kabar Jo. Oh, siapa Adir gitu. Emosi sama Jadi Jo. mah oh. Benjo mah on lah ulah emosi. Ngopi Jo. Ngopi Jo. Jo. Jadi kumaha Mang Didin? Teu kumaha? Emang Mang Didin ayeuna keur naon be? Keur diuk ngobrol jeung si Memet, Oh, Mang Sandil, wah. Benjo datang. Nanya Mang Didin maksudna lain keur ngopi ayeuna biasana. Mang Didin sok kumaha bae. Tapi Aduh, kabar mah baik. Alhamdulillah. Jadi Mang Didin dah negeuna haja kumaha kesimpulan keseharianna. Aing ngajawabna kumaha, Jo?
Tinggal jawab. Ya. Bukan yuk. Mandin kangen tuh sih. Sa. Ka tim tuh. Ka tim kudu coba. Aja ka penonton segala kami sesuatu. sok syuting Oh, tuh kangen. sok lewat ya urang gerokeun tok aja belah mana cuma Didin. Padahal Mamet nu kangen. Oh, lu kangen. Cuman iya malah alhamdulillah. Seolah-olah be mah, bayangkeun ibaratna lamun anu kangen kumaha ieu ka Mang Didin. Lamun bejo ngomong iki, Naon? tanggapilah naon gitu kan. Maksa ya ditanggapi. Eta ka hati mah nya. Nyambung emang nyambung. Bingung. Bidin canggih ngajawab. Kangen tuh. Oh, kangen tuh Mang. Mandin kangen tuh, Mang. Kasaha? Ka tim kudu coba. Atuh kangen tadi ke jawabna. Demi naon? Sumpah. Kangen ongkonya. Aju kudu naing kumaha. Kangen nongko jadi bajakan syuting nu. Atuh pan urang kudu ngabereskeun pagawean urang heula pan begitu met. Bener tuh. Oh, benar. Ayolah sekali-kali mah hitung-hitungnya apa penonton nunggu sebel kangen ka Mang Didin. Siap. Soalnya ayo loba penonton lama Mang Didin mana? Mang Didin mana? Mang Didin mana? Oke. Atuh dudukeun buku saya main gitu. Nanyakeun mana? Nanyakeun jelema mana? Di mana-mana. Bukan nanyakeun Mang Didin mana? Dipejakeun met. Imah aing mah di bawah pohon jambu siki gitu. Moal pahili. Imah eta. Oh, Imah didinya. deket. Tapi kan batur mah nyaho alamatna Mang Didin. Tangkal jambu teh loba. Lain Mang Didin doang. Bejo emosi. Benjo. Benjo mah. Alamatna. Ulah emosian, ulah ambekan yo. Kumaha sih? Bahkan mah. Oh gitu. Budak nage di galakan bareng Mang Bejo. Mang Didin masih Benjo. Kadang kurang gesek digalakan Mang di ending ya, dioyong, kadang-kadang di cangcang, celana dibuka Padahal Di tuh. oyong ya. Padahal mah Bejo sok kangen, sok kangen ka Mang Didin ngomong botuna naon gitu kan ngaledek. Aduh sebut bae jo, lamun shooting botuna gitu. Gege nongol yo. Kaseeng. Mantak nambang geseng bae Mang Didin. Lahililah mana sayang mana Mang Didin. Mang Didin eta keur episode terakhirnya. Bener. Mamet ilu sedih. Hah? Ilu sedih. Kayak batuk lain. Aing sedih. Batuk mah batuk bae. Beja tuh met. Naon? Aing keur di pos ronda eta nya. Oh, Ieu be. Kena kena amben. oh ranjangnya. Ranjang palupuh. Kunaon gesekan bae. Eta. Apa cirit? Mulus butung. Sedih eta bener sedih mang eta urang. Duh, calon teh si Irang. Leungit si Bejo nok asup ieu duh. Sedih dinya teh. Entah soalnya loba penonton anu nanya ke dia kan awalnya kan Benjo kan anu sempat break 3 bulanan. Iya. Nah, ketika pas Benjo asup, Mang Didin keluar ya. botuna keluar. Botuna. Kunaon bisa bertanya-tanya gitu, kunaon kebenaran gitu Mang Didin. Emang real eta Benjo. Emang hulapnya? As Bejo hulap. Bisa kan aya anu beranggapan iya emang Didin Benjo keluar. Oh, aya be nya. Balik. Berarti balik. Kuing. Oh gitu tuh balik. Aing Bejo. Aing teu menanggapi ngomongna ya. Aing mah Mang, Arana kadinya bae. tadi tanggapi ke isu main syuting sok memarahan. Kena makan bae. Loba karabang penonton anu iya masalah tah cenah kieu Benjo asup Mang Didin keluar. Padahal mah kan eueuh emangnya. Oh, masalah. Masalah mah berarti eueuhnya. Eueuh. Clear berarti masalah. Intina mah karena kesibukan masing-masing baheula. Intina mah Mang Didin nya hayang gawe di luar tah. Nya Pengalaman keluar. Luar negeri. Betul lah. Maksudnya di luar Kodel Jawa. Oh, itu luar negeri. Kurang luas. Keren dah. Ajaklah ke luar negeri mah. Jawabannya kurang. Mang Didin kesibukan gawe di luar. Oh, Tuh, Bo. pikiran mang wah ka luar negeri. weh, kepikiran tak sih ya? Pikiran mah nama lagi. Cicing aja tadi. Kieu be ngomong tisu. Ya teh Benjo cicing keur kumaha? Benjo keur ngerespon, keur menyaring omongan-omongan maneh. Oh, jadi kieu Mang. Enggak, sakitu. Kajen teuing menurut Benjo teh nyambung ge. Menurut mana ini? Eta bener Mang, adegan gede. Hah? Ngebahas bener. Ngebahas aduh teh nyambung. Iya. Iya tadi. Ulala. Ulala. Tai. Mang Didin, mau Mang Didin. Kolot cat tuh tadi bae kolot. Coba ini Benjo mah ka Mang Didin mah. Serius. Soalnya kan Mang Didin mah ku Benjo geus dianggap engkong. Oh, beneran engkong. Abah kolot jeung incu. Sisaan dia cuma Memet nyebutna kolosnan Bapak Kolot dina. Oh, tadi mana ngomong gitu? Oh, tuh jelema na. Kain. Ya kainnya. Komedi. Maksa ya. Komedi. Sorry Dil. Sorry, bahasa Dil.
Badri. Kunaon jo aya pakuan. Oh, di 8 bae. Di 8 bae kok kaca mobil kehujanan ini. Ih, ampun. Oke kan, jadi kayak bakal aya keseruan-keseruan terus di ngobrol-ngobrol santai ieu bintang tamu. Ayeuna kan aya Emang sa? Nah, Oh. iya jeung met jadi nama. Harga naiknya. Data pemberian. Oh, Langsung nutup bae. Sopan. Aing udah buka acara tutup acan. Sopan. Tah, Aing nu cekelan met. sopan. Terus teruskan, Cok. Kanggo emosi ya. Kanggo emosi. Sabar met, kalau aing met. Ayo Jot, nek ditutup, ger tutup. Udah tutup. ulah curi kos gitu. Kodok kan mereka kok. Ya tutup ya, udah tutup, Cok. Kan tadi ngomong, kan. Bisa dikejar tuh. Oke. Nuhunnya ka Mang Didin. Aduh. Udah ka Mang Didin. Aduh, terus nyempetkeun waktuna. Ya udah ngobrol-ngobrol santai jeung Mang Didin. Kejargaan jemet. Aing garok asup jeung nanti ditutup bae cek main. Aing garok diasup geus ditutup cek main. Aing dek kangen-kangenan dek nanya ieu itu geus ditutup cek main. Ati teh tadi lain anjing gomen tisu deh. Kudu me ongkoh sih. Badung. Ya, tadi ngahiji teh ya. Ih, ampun anak saha badung tinggi. Aing Aya ngahiji aya humut je. ninit. Ninit. Warna-warni dari pen SD. Aya ngahiji bejo mah. Sekali asap tuh nyambung. Halo. Kira ke dia nyeri aing demi behe sesirian. Aduh. Tapi lucunya sekali asup tuh nyambung lucu. Jarang saja jelema kos gitu demi be. Asup batur ge nyamper ke informasi atau kumaha kitu mere info. Ieu mah asup tuh nyambung tapi lucu demi be. Makarak asup geus ditutup cenah. Aing ngok sakit cenah naon. Menes tutup bae. Oke, Mang Didin. Oi. Aduh, nuhunnya Mang Didin ngaluangkeun waktu. Sami. Nuhunnya Mang Didin, sukses terus Mang Didin jeung usahana. Sarua hampurannya. Omen. Ya, aduh. Nah, mudah-mudahan obrolan ngomongna met. mudah-mudahan Oh, iya. obrolan singkat dia ngajawab kajian toloba tapi saeutik lah ngajawab pertanyaan. Adolan toloba masa eutik. Idong si Benjo lucunya ini be lucu sumpah be. Kaget sih. Ayo lagi si Bejo kudu. Oh, bisa jadi bang. Ganti si Benjo. Bapak kalau cia. Bapak kalau cia. Enggak anjing boga lo kos kitu boga bapak kolot kos kieu. Mang Didin nuhunnya waktuna mudah-mudahan Mang Didin sehat. Alhamdulillah. Segala usahana dilancarkeun. Amin. Minta doana oge pikeun urang Sami-sami. di tim Doa Kodel bae Tua. urang kabehan. Siling doakeun bae emangnya. Heeh. Mudah-mudahan bisa ngajawab kerinduan lah. Penonton anu geus kangen ka Mang Didin. Sok aya bae nu nanyakeun tiluan opatan mah. Kemarin maca 5an lah. Gimana om? Tambah hiji. Di luar opatan tuh. 5an. Lumayan teh geus seneng lah teh. Oh. Oke. Ayaan. Oke, Mang Didin nuhunnya Mang Didin. Mang Didin. Aju nggak sih? Kata-kata terakhir. Oh. Silakan. Aing Yang penonton Aing buat fans Mang Didin. aing teu bisa kata-kata aing mah. Kadi itu lah kabeungeut aing Aing mah. dihajar. Kadi itu dihajar mereka beungeut aing. Aing teu bisa kata-kata aing mah. Kadi itu aing seri demi Allah besok. Kadi itu ngomongna. Iya. Kamera gitu lah ngomong. Dihajar teh ngomong ka aing bae ditarik. Oh, jadi kira aing beta sieun aing demi be. Ayo gara Mang Didin kata-kata. Teu bisa kata-kata aing mah. Bisa nak? Seserian doang. Siapa tuh penonton gara? Siapa Mang Didin? No fans. Fans Mang Didin. Aku mah mitina dia. Halo, gitu. Halo gitu. Iya. Garing amat dia. Dengan Bapak Didin. Bapak Didin mah ya ge. Aya ge anakna ieu bapana gitu. Gara ih, durasi ya. Oke, ka para penonton setia Kodel Jawa, insyaallah Mang Didin ira-ira pasti aya gabung deui lah nya. Tapi teu ngajanjikeun dina waktuna ira-irahana.
Karena Ya. kesibukan emangnya. Heeh. Minta doana be sugan bisa. Doana bae urang kabehan, ho. Mang Didin nuhun ya Mang Didin. Hampura orang lalagan tadinya. Salaman Pas sireum ya panggil salaman. Dadah. Dadah aing mah ka dieu do. Lo baik. Ah.